sampai Nuhunkeun wiji pada turun gunung, nuhunkeun kegiatan di Wejangna. alhamdulillah. Enak teh kasep bade lungsurnya. Mohon. Ini HP lamun boga pangarti nu terutama silat. Kada silat teh nya hiji olahraga anu tumurun di karuan urang. Kada dilestarikeun kudu dimumule nya. Mohon. Lamun urang resep silat kudu resep kan salatnya. Insyaallah. Jaga ucap lampah tekad anu bersih nya. Insyaallah. Ulah takabur, ulah bedegong, ulah adiguna. Da jama mah eueuh nu jago, eueuh nu sakti. Nu jago ieu ti pamarentah, nu sakti ieu ti Gusti Mah Suci. Geus dicabut nyawa mah nakarak baeutnya. Teu daya teu upayanya, kan hargepeun nya. Ucap jaga, ucap lampah jeung tekad. Tos bisa kitu ti Abahnya. Beras. Ya. Salamat.